Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin anu bahagia. Alhamdulillah urang sadaya ayeuna patepang deui dina hanca anu katunda. Alhamdulillah kamari beres ngajelaskeun masalah rukun iman. Ayeuna sim kuring bade ngabahas masalah rukun iman. Dilajengkeun kana rukun Islam. Nu mana rukun Islam aya 5. Hiji syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 munggah haji. Nomor kahiji syahadat. Ieu syahadat teh kumpulan tina rukun iman anu genep. Dimimiti iman ka Allah, iman ka malaikat Allah, iman kana kitab-kitab Allah, iman kana kautusan-utusan Allah, iman kana poe akhir sareng iman kana papasten nu sae sareng anu awon ngagulungna dina 2 kalimah syahadat nyaeta asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat rukun iman rukun Islam nu kahiji. Di mana bicara rukun Islam pasti bakal muncul rukun dina Islam aya rukun, aya syarat sah, aya nu ngabatalkeun. Termasuk dina salat aya syarat sah salat, aya rukun salat, aya nu ngabatalkeun kana salat. Dina zakat nya kitu deui aya rukun zakat, aya syarat sah zakat, aya nu ngabatalkeun zakat. Dina puasa sami aya rukun puasa, aya syarat sah puasa, aya nu ngabatalkeun puasa. Dina haji oge sami aya rukun haji, syarat sah haji, nu ngabatalkeun haji. Nya kitu deui nomor kahiji nyaeta dina syahadat. Dina syahadat ngucapkeun 2 kalimah syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ieu syahadat sami syahadat kaasupkeun rukun Islam. Berarti aya rukunna dina syahadat, aya rukun syahadat, aya syarat sah syahadat, aya sampurnana syahadat, aya nu ngabatalkeun syahadat. Dina kesempatan ieu sim kuring bade ngabahas rukun syahadat. Sedengkeun ieu syahadat teh marupakeun jalma anu bakal langgengna engke di akhirat, langgengna di surga sareng langgengna dina neraka. Sesuai pidauh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalison mukhlison dakhalal jannah. Sajalma nu ngucapkeun kalimah la ilaha illallah bari ikhlas tur ikhlas marehanana nu ngucapkeunana, maka eta jalma bakal asup surga. Dina hadis sejen man qala akhir hayati la ilaha illallah dakhalal jannah. Sing sajalma dina akhir hayatna ngucapkeun la ilaha illallah pasti asup ka surga. Mung syahadat nu kumaha heula atuh nu bisa mukakeun 2 kalimah syahadat. Argi syahadatna kedah syahadat anu bener. Nyaeta nu bener teh bahasa Arabna tasdik. Bahasa Arabna bener teh tasdik. Cek bahasa urang mah bener. Pan bener ieu ge ngucapkeun 2 kalimah syahadat, lain bener ngucapkeun wungkul, termasuk aya syaratna. Syahadat nu bener nyaeta kudu tasdik. Ari tasdik syaratna tasdik aya 2, hiji idian, 2 qabul. Idian hartosna ngaku Allah teh pangeran, ngaku Kanjeng Nabi Muhammad eta utusan Allah, teu cukup ngaku wungkul. Tapi syarat nomor kedua nyaeta kudu wal qabuli, narima aturan Allah, narima aturan Kanjeng Rasul. Margi upami ngaku wungkul sepertos iblis laknatullah ngaku Allah Ta'ala eta teh pangeran. Bahkan pengakuanna leuwih ngaku tibatan urang ya iblis. Tapi kenapa iblis laknatullah dilaknat ku Allah? Karena manehna
sahadatna henteu cukup idian teu ngaku wungkul teu dibarengan ku naon, teu dibarengan ku wal qabuli, teu narima aturan Allah. Saur Allah sakabeh makhluk anu aya di surga kedah sujud ngahormat kaja Nabi Adam, sadayana makhluk termasuk malaikat-malaikat sujud sadayana nu nolak saha iblis. Iblis mah henteu ngagugu aba wastakbaro, iblis mah nolak da takabur manehna. Matak ye iblis dilaknat ku Allah karena henteu wal qabuli teu narima. Takumargi kitu urang dina ngucapkeun dua kalimat syahadat teu cukup ngaku wungkul tapi kudu dibarengan wal qabuli, dibarengan ku narima aturan Allah, narima aturan Rasul. Contoh saur Allah aqimus shalah, Rasul nyontokeun berarti urang kedah ngalaksanakeun salat, sabab nu nyontoan salat sah Kanjeng Rasul, nu mempromosikeun salat Kanjeng Rasul, nu nyontoan salat Rasul. Kari-kari urang dina ucapan ngucapkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saur Rasul perintah Allah kudu ngalaksanakeun salat, kari-kari urang teu salat berarti urang teh sarua jeung nganggap teu bener ka Kanjeng Rasul. Matak dina syahadat aya nu disebut rukun syahadat. Ari rukun syahadat aya 4. Hiji, netepkeun Allah Ta'ala nganyahokeun nafsiyah salabiyah. Jadi netepkeun Allah Ta'ala nu dikanyahokeun mah nafsiyah salabiyah. Kadua, netepkeun sifat pangeran nganyahokeun ma'ani makna wiyah. Rukun syahadat nomor katilu nyaeta netepkeun af'alna Allah Ta'ala sakabeh mungkin wungkul tapakudrot irodatna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun syahadat nomor kaopat netepkeun asma'na Allah Ta'ala nganyahokeun sidikna Rasul. Urang bahas hiji-hiji. Nomor kahiji rukun syahadat nomor kahiji nyaeta netepkeun datna Allah Ta'ala nganyahokeun nafsiyah salabiyah. Naon ari ngaran nafsiyah jeung naon nu kaasup nafsiyah salabiyah? Ari nu kaasup nafsiyah teh nyaeta sifat 20. Urang sadaya terang bahwa pengikut-pengikut Nahdiyin, terutama pengikut Abu Mansur Al-Maturidi atawa Al-Maturidi sareng Al-Asy'ari, bahwa sifat 20 nu wajib di Allah, sifat nu wajib di Allah aya 20. Di antawisna nu 20 teh kabagi 4. Hiji aya nu disebut sifat nafsiyah, 2 aya nu disebut sifat salabiyah, 3 aya nu disebut sifat ma'ni, 4 aya nu disebut sifat makna wiyah. Cek tadi rukun syahadat nomor kahiji nyaeta netepkeun datna Allah Ta'ala nganyahokeun nafsiyah salabiyah. Nu kaasup nafsiyah aya saberiji, aya hiji nyaeta sifat wujud. Sifat wujud tah nu kanyahokeun sifat wujud sing emut dina pertemuan sababaraha hari kapengker sim kuring ngabahas bahwa tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah. Pek tapakur dina dadamelan Allah tong tapakur dina dat Allah. Nafsiyah ieu sifat wujud. Ari sifat wujud teh ari Allah Ta'ala mah dat wajibul wujud, dat wajib ayana. Allah ngagaduhan sifat wujud, tah sifat wujud bukti namah di urang. Kade ieu sing bisa ngabedakeun mana sifat wujud mana dat wajibul wujud. Allah Ta'ala mah dat wajibul wujud geus tong di pikiran dina ramu-ramu tadi tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah, tapakur dina dadamelan Allah tong tapakur dina dat Allah. Tah sifat wujud teh sifat pangeran anu Allah Ta'ala ngan buktina di urang. Tak ieu urang nu aya di urang ieu disebutna sifat wujud. Sifat wujud hiji sifat wujud tegasna wajib Allah Ta'ala wujud. Apal Allah Ta'ala wujud teh cek sifat wujud. Sifat wujud ieu kaas, sifat wujud ieu keur negeskeun kana wujudna Allah Ta'ala. Allah Ta'ala wujud teh cek sifat wujud. Matak kanyahokeun heula atuh sifat wujud, tah sifat wujud teh ayana di urang. Matak sifat wujud kaasup sifat nafsiyah. Slogan nafsiyah tetep tinetepan, dat sifat teu kenal lesot, dat aya sifat bukti. Allah Ta'ala mah aya anu bukti sifatna saha urang. Ibarat
ngarah ka harti dicontohkeun soteh ieu mah ibaratna amis jeung gula. Amis mah aya, amis aya anu bukti gula. Jadi Allah Ta'ala mah aya anu bukti naon? Allah Ta'ala mah aya anu bukti dadamelan Allah saha urang nyaeta sifat wujud gitu. Matak ibarat amis jeung gula. Amis mah aya nu bukti gula. Sesuai dina Al-Qur'an wa huwa ma'akum aina ma kuntum, wa huwa sareng ari Allah, wa huwa ma'akum ari Allah eta sarta anjeun aina ma kuntum di mana wae anjeun aya. Jadi urang Allah aya, cirina Allah aya urang. Matak wa dalilu ala dalika wujudu hadhil makhluqati, ari dalilna Allah Ta'ala aya dadamelan Allah. Saha dadamelan Allah teh urang. Sering nunaroskeun ka sim kuring atuh Pak Ustad lamun kitu mah Allah Ta'ala aya di urang kade. Sanes Allah Ta'ala aya di urang, tapi urang aya di Gusti Allah. Sapertos cai ejeung naon? Ejeung lauk. Naha lauk dina cai atawa cai dina lauk? Naha cai dina lauk atau lauk dina cai? Lauk dina cai. Cai nama hiji, laukna seueur. Jadi Allah Ta'ala mah hiji, dat Allah Ta'ala gitu nya. Allah Ta'ala mah hiji gitu, cai nama hiji, laukna seueur. Jadi lain Allah Ta'ala aya di urang, tapi urang aya di Gusti Allah. Matak tah nu dikanyahokeun dina rukun syahadat nomor kahiji teh netepkeun dat Allah Ta'ala nganyahokeun nafsiyah salabiyah. Salabiyah teh slogan salabiyah sakali deui tetep tinetepan dat sifat teu keuna lesot, dat aya sifat bukti Allah Ta'ala mah aya anu bukti sifatna. Matak ti payun tos dijelaskeun Allah jeung urang deukeut, leuwih deukeut tibatan urat beheung. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah jeung urang deukeut ku deukeutna teu aya jarak. Urang jeung urat beheung aya jarak. Allah jeung urang ku deukeut-deukeutna teu aya jarak. Ibarat amis sareng gulana. Amis mah aya nu bukti gula, Allah Ta'ala mah aya anu bukti gula. Hiji tah rukun syahadat nomor kahiji netepkeun dat Allah Ta'ala nganyahokeun nafsiyah salabiyah. Nu kadua kanyahokeun salabiyah. Naon ari nu kaasup salabiyah? Nu kaasup salabiyah 5 sifat. Hiji sifat kidam, 2 sifat bako, 3 sifat mukhalafatul lil hawadisi, 4 sifat qiyamuhu binafsihi, 5 sifat wahdaniyah. Hiji sifat kidam kade. Ari Allah Ta'ala mah wajib kidam geus tong dipikiran. Da Allah Ta'ala mah dat wajib kidam. Tah kanyahokeun mah sifat kidam. Ari sifat kidam teh kaasup sifat pangeran. Sifat Allah Ta'ala ngan ayana di saha? Ayana di urang. Jadi bukti nama di urang. Matak bahasa kidam teh aya kidam hakiki, aya kidam zamani, aya kidam idopi. Ta urang mah kidam zamani. Urang mah itunya ayana kapiheulan ku eueuh. Ta kidamna Allah Ta'ala mah tong dipikiran. Geus Allah Ta'ala mah wajib kidam, wajib ti heula. Ta urang teh ngabogaan sifat kidam ngan ulah diakunu urang, anu Allah Ta'ala ngan buktina di urang sifat kidam. Ari sifat kidam nu aya di urang mah disebutna teh teu aya anu miheulaan. Nah pake teu aya nu miheulaan da bareng. Sabab urang diciptakeun ku Allah Ta'ala bareng. Ibu-ibu, sim kuring, bapak-bapak, sadayana Nabi Adam, sadayana diciptakeun ku Allah sareng. Dina Al-Qur'an idza arada syai'an ayyaqula lahu kun, sakali Allah ngadamel teh kun jadi gitunya, bukti kabeh kun kudu bukti anjeun bareng diciptakeun gitunya. Anapun borojol ka alam dunya aya nu teh heula aya nu paneuri diciptakeun mah sareng. Matak boga sifat kidam. Eueuh nu miheulaan. Matak cek ibu teh kuring nu pangheulana, cek bapak kuring nu pangheulana, cek bapak kuring nu pangheulana. Da puguh diciptakeun bareng eueuh nu miheulaan. Ngan anapun borojol ka dunya aya nu teh heula aya nu paneuri. Tong boroni urang jeung batur atuh. Urang awak sakujur gubrag ka alam dunya bareng teu? Pan teu. Buktina mana? Waos. Borojol lahir ka alam dunya waos kaluar teu acan? Teu acan. Waos mah paneuri tapi teu aya payuna.
ta eta sifat kidam wihan deui. Ieu sifat kidam keur negeskeun kana kidamna Allah Ta'ala. Allah Ta'ala wajib kidam teh cek sifat kidam, apal Allah Ta'ala kidam teh cek sifat kidam. Matak sifat kidam keur negeskeun kana kidamna Allah Ta'ala. Wihan deui kana rukun syahadat nu kaasup salabiah teh aya 5, hiji sifat kidam. Jadi ari ngaran salabiah pikeun micin perkara anu teu pantes di nu ngadamel. Berarti teu pantes di Allah Ta'ala. Nah, pake teu pantes di Allah Ta'ala? Sabab Allah Ta'ala mah wajib kidam. Matak di Allah Ta'ala mah teu aya anu teu aya mimi tina. Ari urang mah sok sanajan teu heula diciptakeun bareng, urang mah ayana kapiheulaan eueuh, berarti aya mimi tina di urang mah. Ta urang mah boga sifat kidam, pedah eueuh nu miheulaan da diciptakeun bareng. Salabiah sifat kidam kaasup salabiah pikeun micin perkara nu teu pantas di nu ngadamel, teu pantas di Allah Ta'ala, pantasna dina sifatna, pantasna di urang. Hiji sifat kidam, Allah Ta'ala mah teu aya mimitina, urang mah aya mimitina. Kadua sifat bako kaasup sifat salabiah teh nyaeta sifat bako. Ari sifat bako kade sing bisa ngabedakeun mana dat mana sifat. Dina ramu-ramu Allah Ta'ala mah dat wajib wujud, wajib kidam, wajib bako. Geus tong dipikiran bakona Allah Ta'ala mah geus wajib langgeng. Ta urang teh disebut sifat bako, ngan sifat bako ieu teh sifat pangeran anu Allah Ta'ala, ngan buktina di saha di urang. Nah kumaha sifat bako di urang? Ta urang teh boga sifat bako anu Allah Ta'ala ngan di urang. Sifat bako na urang mah tara make barang urut, anyar terus. Mana buktina? Cobi tinggal. Ieu katinggal leungeun, ieu leungeun gerak. Ieu gerak nu ayeuna atau usik nu ayeuna lain usik anu tadi. Berarti usik nu mana? Usik anu anyar. Berarti urang mah anyar terus. Tah sifat bako ieu keur negeskeun kana bakona Allah Ta'ala. Gitu. Sifat bako ieu keur negeskeun kana bakona Allah Ta'ala. Matak sifat bako kaasup salabiah. Ari ngaran salabiah pikeun micin perkara nu teu pantes di nu ngadamel. Berarti teu pantes di Allah Ta'ala, pantasna di sifatna, pantasna di urang. Da Allah mah wajib bako, tah ari sifat bako mah pantasna di urang. Gitu. Katilu sifat kidam bako, hiji sifat kidam, dua sifat bako, kaopat sifat mukhalafatul hawa disi. Sementawis panginten sakitu heula, ieu hanca ulah sampai tinggalin, insyaallah dina waktos sareng kesempatan urang penak deui dina acara nerangkeun rukun syahadat nyaeta nembe kahiji kita acan beres, hiji netepkeun dat Allah Ta'ala nu dikanyaokeun nafsiyah salabiah. Mudah-mudahan aya mangpaatna khusus ngatna kanggo simkuring nu ngadugikeunana, umumna kanggo hadirin anu ngupingkeunna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.